Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wa qala ta'ala wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Hadirin rahimakumullah, anu sami-sami ngarep kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Puji utami mangga urang sangga-sanggakeun kanu kagunganana dan anu maha suci. Pujian utama mangga urang sami-sami sanggakeun kadat anu maha kawasa. Alhamdulillah, berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana dina dinten ieu dinten Sabtu tiasa hadir di masjid. Mudah-mudahan naon sagala amalia urang sadayana ibadah saum oge ibadah-ibadah anu sanesna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ulun urang sadayana ieu ngajanten sababiana lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta senandung salam semoga tetap terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana baginda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teulah ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'atna, tuduhikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana. Mudah-mudahan karau ka pangku kakelek dan umat mantenang anu tiasa menjunjung tinggi kana ajaran nyata ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, atuh disyukuri ngaturkeun remumun laksa ketika binaan ka sadayana oge ka para panitia anu ngayakeun ieu acara. Anu mana dinten ayeuna disyukuri kenging ngemban tugas nyaeta dikasih judul jangan memakan harta anak yatim. Hadirin rahimakumullah, aya suatu riwayat setan sareng iblis anu mana eta setan jeung iblis dina waktu anu tertentu sok ngayakeun pertemuan. Hebatnya iblis jeung setan ngayakeun naon? Ngayakeun pertemuan. Eta si setan nyawarakeun tentang hasil perjuangan maranehna. Di setan laporan, "Iblis, saya berhasil Iblis, ngaboda si anu. Wah, kamu bagus." Eta si Iblis dibere naon?
diberi pangkat ku si iblis. Bahkan ucap orang mah diberi naon piaga. Datang deui bapak iblis, mohon maaf, kuring teu bisa menggoda iblis. Wah, kamu ini bagaimana? Mau cenah iblis ayeuna ngagoda ku itu ku ieu hese, itu bukan angkat kuring cenah. Mungkin guna cenah si setan ieu anu naon anu kudu berhasil ngagoda ka si eta. Tah ieu si iblis, si setan ngayak dia kan dicas, mulai ngecas HP supaya naon, supaya deui dicas deui. Itu ngayak perundingan gitu. Kumaha carana pikeun melawan orang-orang beriman. Aya keterangan hiji aki-aki make itu yang bersekolot si aki-aki datang ka baginda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi, "Man anta?" Sahajeun anjeun kan? Kata si iblis, si aki-aki teh jujur anjeun, anak iblis. Kuring teh iblis. Saur Kangjeng Nabi, "Lima da anta?" "Lima da cita." Erek naon anjeun datang ka kuring? Cek kata si iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Cek si iblis dia baginda Kanjeng Nabi, sanyanya Allah amaroni marentah Allah teh ka kuring supaya kuring teh datang ka anjeun cenah baginda Kanjeng Nabi. Jeung kuring teh erek ngajawab tina setiap perkara anu dipertanyakeun ka kuring. Cek eta si iblis teh hebat gitu. Jadi iblis teh menang parentan kalau Subhanahu wa taala supaya hubungan Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi kieu, "Kam ihwanuka min ummati." Aya sabaraha cenah teman anjeun di umat kami. Di antaranya ayat 2 kan nyaeta anu dia disebutkan nyaeta di antara teman kami, babaturan kami, saudara kami eta jalma akluna lil yatim, jalma nu sok ngadahar anak yatim, hartana anak yatim. Tak kuring teh erek ngagoda hak umat baginda Kanjeng Nabi bikin orang-orang beriman. Bakal dimajan kenaon teman di dunia bikin engke aya dina naon dina neraka. Lantaran si setan si iblis anjeunna geus terang bahwa kuring ieu teh si iblis jeung si setan teh bakal ngajakeun naon abdi neraka. Kuring erek mawa sakawe jalma digoda ku kuring pikeun ngajadikeun teman. Neraka teh aya pinuh hubungan anu beriman anu digoda ku abdi beunang. Karena cenah kuring teh kieu cenah menindakan Nabi. Kuring karena kieu teh asup ka neraka teh kieu teh ulahna Nabi Adam. Waktuna kuring dititah Allah Subhanahu wa taala pikeun ngahormat ka Adam, kuring embung lantaran kuring leuwih mulia dibanding Adam. Maka kuring erek ngagoda anak Adam jeung inju-injuna anak Adam. Terjadinya pembunuhan antara Qabil jeung Habil itu diantaranya tergoda ku setan. Tah ayeuna teh urang digoda ku setan gitu. Pamana gua yang bersolat Allahu Akbar gitu. Nah, hari HTT kan bukan ieu setan teh kieu teh lebaran sebelum deui setan teh kudu atuh kira meuli baju kita desa datang teh lekol deui supaya bisa naon sina malamun salatna ulah khusyuk cek ibu hiji deui teh. Nah dina teh kalah teh pamilihan kue ieu teh di mana datangna
setan. Jadi kada bau setan tanya. Maksudna bau naon perkara anu datang kana jiwa urang kana goreng itu di setan datangna. Naon perkara anu datang kana jiwa raga urang sae itu di saha? Di malaikat. Aku mere naon ilham ka diri urang. Hadirin rahimakumullah. Nah, rujukan ieu ayat di antawisna surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma sanyana jalma-jalma ya'kuluna anu ngadahar eta si jalma-jalma teh amwalal yatama dzulma kana pirang-pirang harta pirang-pirang yatim secara dolim. Ari dolim teh nyaeta lain hakna urang di kumaha didahar secara dolim. Innama yaquluna bi wujuhihim nar pastina ngadahar dina beuteung-beuteungna eta si jalma teh seuneu wa yaslauna sa'ira jeung teh bakal diasupkeun kana neraka sa'ir. Tinggal di dia di mana naon neraka sa'ir teh naron sadidatan yakhrukuna biha nyaeta neraka anu kacida panasna pada kutung eta si jalma-jalma dina neraka. Subhanallah. Eta jalma anu naon anu ngadahar kana yatim secara naon secara dolim lain hakna kumanehna dinaon di dahar. Sehingga dina suatu ayat wa hum biha khalidun penghuni neraka engke bakal naon bakal cacat dina neraka. Di tafsiran ieu ayat teh anu mana cai anu bagolak dikucurkeun kana sirat ti luhur nepikeun ka eta cai teh golak teh muragahana kulit-kulitna eta si jalma teh meleleh bibirna makuya terus meleleh akibat naon? Akibat barang ada barang harta naon harta arang bisa eta harta hadiah yatim. Sehingga dina hadis anu kalabat di Imam Bukhari ieu lahmun nabata min suhti analu aulani daging anu tumbuh dina perkara-perkara ataupun hal-hal anu haram maka neraka lebih pantas dikeun dirina. Subhanallah. Ya urang umpamana ada barang anu haram tumbuh jiwa raga urang teh dina naon dina barang anu haram bahkan tersamping eta teh makan harta yatim secara dolim makan neraka ieu lebih pantas dikeun saha dikeun dirina anu ngadahar barang haram. Aya suatu riwayat atau suatu keterangan aya suatu rombongan naik perahu anjeunna menuju suatu perjalanan ka cina jauhna. Segala perkara ayeuna selama perjalanan mawa pembekalan. Di tengah-tengah perjalanan itu barang-barang anu dipake pembekalan CM anu mawa korek api, helm korek apina ya, anu mawa gasolin ya, anu mawa gas ya. Tadina kaya teh gaya naon? Gaya seuneu. Maka cek sebagian video cobalah cenah juga aya di sekelompok ieu teh aya orang anu soleh. Karena orang soleh teh cek urang mah ajengan gitu. Orang soleh teh ya Allah Subhanahu wa taala diilhami supaya kan urang ayeuna boga sesuatu masalah datang ka saha ka orang soleh. Ayeuna urus
ngurus mayit datang ke orang soleh, orang boga masalah datang ke orang soleh, itu dijadikan sandaran ke orang sadaya. Maka cerita si Jawa orang soleh teh, coba cenah mau kumpulkeun rombongan ieu teh, barang dikumpulkeun anjeunna nyarios ieu, cik saha di antara kalian anu ngurus anak yatim. Maka ada anjeunna ngacung, oh anjeun siapa dia? Ayeuna koda ayeuna kumpulkeun kayu bakar, kayu anu kering, jeung daun-daunan anu kering, coba kumpulkeun ka dia. Cenah bade naon ieu teh ceuk anjeunna teh. Oh ieu. Kuring minta tolong ka anjeun. Coba anjeun tarik napas dina beuteung anjeun. Tarik napas sakuat-kuatna. Engke anjeun hiupkeun kana eta sulut. Lakukeun aya ku anjeunna teh. Tarik napas langsung disembrokeun. Ternyata eta si kayu bakar teh gulung. Wah, orang iya we sakabehna didinya teh. Termasuk anu ngaluarkeun seuneung bunga. Anjeunna nyarios, "Duh, abi hebatnya ya. Bisa ngaluarkeun seuneung, mungkin di karomah." Ya, itu bukan karomah. Itu adab di Allah Subhanahu wa taala. Lantaran anjeun geus pernah ngadahar harta anak yatim anu lain hakna. Subhanallah. Karena kan seorang pengurus gitu ya, pengurus yayasan hanya kan sebagai sumbangan gitu ya, sumbangan ieu ke anak yatim, kayak ieu ke anu ngurusna bisa anjeunna ngambil tapi saperluna gitu, ulah berlebihan. Kumaha kabudutna eta pikeun mengurus mengelola anak yatim, ulah secara dolim. Lamun secara dolim kan itu akibatna gitu ya. Maka ge dina neraka oge pikeun jalma anu ngadahar harta anak yatim secara dolim, maka Allah bakal masukkeun naon? Seuneuk kana naon? Kana beuteuleuna itu terus-terusan. Bila mana ayeuna jiwa ragana geus hancur, geus meleleh, maka Allah membalikeun deui kana naon? Kana asalna, kana semulana. Terus gitu. Maka sing hati-hati gitunya yang merasa dayana anu ngurus naon dia tidak bisa ngurus harta anak yatim. Jadi lamun teh mah ayeuna ngurus urang anak yatim, komo di antara urang mah gitu nya ngurus anak yatim teh nanti tinggal di orang tua teh. Lamun teh mah dibagikeun ahli warisna dan eueuh gitunya. Coba aya nu ngurusna hajida naonna, hajida agung ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sandang pamanna papana diperhatikeun kudu ngurus eta anak yatim. Pakaianana, makananana, tempat tinggalna, bahkan pendidikanana anjeun ngaluarkeun kana harta sadaya. Nah, eta jalma anu ngurus anak yatim, anu memelihara anak yatim, sabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim ahataini fil jannah." Sabda Kanjeng Rasul, kuring eujeun jalma anu memelihara eta anak yatim, eujeun anu ngurus kana eta anak yatim secara naon? Secara ikhlas. Ahataini seperti dua jari kacideunkeunna. Cik dua jari dia jauh deket, berarti bakal sareng panjenenganna nanti di mana? Di jannah, di surga. Maka cida beruntungan. Mudah-mudahan artinya orang-orang yang mengurus anak yatim, Allah Subhanahu wa taala disehatkeun lahir batinna, dilancarkeun usahana, mudah-mudahan urang kalina sehingga urang kalina saleh terus salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ayat
suatu keterangan beliau, ia menjadikan kisah nyata. Anak yatim, anak yatim kan anu diurus walina. Nah, wali baik orang tuana, ibuna, pamana suamina harus meninggal gitu. Nanti ayah mengurus urusannya. Tapi anak yatim teh ngagalukan naon? Ngabogaan perasaan ayah di rumah, misalnya dikasih sayang gitu. Maka sinya anak yatim teh diurus, dibimbing, diarahkan, itu perlu gitu ya. Dikenal supaya semangat jiwa regana, supaya perhatian anak sangat diperhatikan. Saya si anak yatim teh diantaranya orang diurus tentang harta benda, meninggalkan harta benda warisan anak tidak ada. Datang ke mana? Dengan cenah ieu mah anak yatim ieu mah si budak ieu mah kuabi urus harta benda kuabi rek di kumaha erek dijet erek dimodalkeun. Syarat tapi kudu aya catatan sipil bahwa ieu harta teh harta anak yatim. Wajib di bawah sekian juta, 8 juta, miliar, sekian miliar, 8 miliar dimodalkeun si pamanah teh tapi berjalan hebat gitu. Berjalan, jadi kan aset nage di mana-mana aset nage agung bisa hasilnya. Bahkan buka cabang soalnya di mana di Indonesia buka cabang. Yang jelas berhasil tahap pertama di luar negeri, terus manehanna nate kawin orang luar, boga anak. Tadi suatu waktu anjeunna mencoba hayang numpuk karena perusahaan maya di Indonesia. Barang suatu perjalanan yang lami barengan si anak yatim teh geus dewasa, bahkan perusahaan nanti dikelola nanti 15 tahun. Anjeunna hayang gawe gitu nya si anak yatim teh. Datang ka mana? Si urang lapangan abi we udang yang cenah ja ulah gawe di paman geus teh aya nama aya gawe mah di nusa anjeunna ngarasakeun di perasaan gitu nya kok paman seperti kieu nya anjeunna balik si ada budak teh mun cenah teu ditarima bahkan diusir eta si pamanna berkunjung ka mana perusahaan maya di Indonesia. Ternyata di sana perjalanan Allah menasibkeun lain. Tabrakan eta si mobil nate dugikeun ka pamanna meninggal, istrina meninggal, anakna meninggal. Barang diperhatikeun, dikelola, ieu hasil pengelolaan hartana milik saha ieu teh ahli warisna saha? Ternyata teu aya. Aya catatan sipil anu ngajankeun bahwa harta ieu si budak teh dikelola pamanna. Maka Allah membalikeun eta hartana sadayana ka ieu budak anak yatim. Tah lamun teh urang mengelola harta anak yatim antara dimangke harta anak yatim secara dolim, maka Allah bakal menghapuskeun, bakal menghancurkeun hajaman naon anu ngurus anu mengelola harta anak yatim secara dolim. Tinggal Allah Subhanahu wa taala menggalikeunana ieu naon menggalikeunana harta anak yatim. Anu mana urang kan diselama dikandung ku orang tua 4 bulan dina kandunganana itu terjadi antara hukum suami istri 4 hari 40 hari ngajadikeun naon segumpal darah 40 hari deui Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun sifat manusia. Terus dugikeun ka 4 bulan maka Allah Subhanahu wa taala niupkeun ruh ka eta janin. Allah menentukan dirinya di antara pertama masalah rezeki, kedua masalah ajal, seterusnya masalah jodohna. Tinggal Allah membalikkeunana. Ieu manehanana boga
ngantenkeun kebahagiaan rezekina dina sekian tahun. Sok sana masuk perjalanan ajida naon ajida pernihna, tapi Allah Subhanahu wa taala eta harta moal ka mana bakal kembali deui ka anu gaduhna eta ka aya tinggal tadi. Hadirin rahimakumullah, harta anu ngajantenkeun hiji milikna bakal harta anu didotim ke orang lain secara dotim itu Allah Subhanahu wa taala bakal ngajantenkeun seolah-olah eta jalma teh memakan api, memakan seuneu. Sehingga dina ayat sanes nyata surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ya, urang teh ulah wani-wani ngadeuketan kana hartana anak yatim. Kajaba ujalan anu sae. Ayeuna umpamana pokok pikeun jalma naon anu teu boga mah kitu anu permasalahan kana masalah harta. Mun cenah Allah mau ngurus anak yatim ieu mah kuwi ngomong hartana Allah loba. Bebeujeuh ulah wani-wani anu menyentuh anu kekan entong gitu. Jadi anu dimaksud mah bisi urang tergoda karena naon karena rayuan setan. Itulah ieu mah geus seumbat wajeun lah. Pake wajeun secara dolim lantaran ieu setan aya ngajantenkeun dirina eta jalma-jalma teh ngajantenkeun saudarana ke di mana? Dina seueur neraka. Sehingga para sahabat harus pergi ke kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, cenah kumaha abdi ngurus anak yatim di ieu imah gitu. Kan abdi bingung dikeun naon? Dikeun mengelola eta harta anak yatim. Diraku cenah abdi ayeuna umpamana hiji makanan yang khusus ke anak yatim, yang khusus ke anak abdi, lamun dipisah-pisah gitu, kumaha? Habis ya, kumaha lamun dicampurkeun antara anak yatim jeung harta kuring dihijikeun gitu. Tah ieu teh ku kehati-hatian para sahabat sosial istilah teh ieu harta anak yatim teh kapake. Jadi sosial secara dolim bisa anjeun ngambil sekeperluanana. Pamana ayeuna kebutuhan sehari sabaraha gitu nya. Pamana sehari uangna 15.000 bisa ambil lah 15.000 supaya naon? Supaya merata. Ameh engke teu mubadir. Eta harta anu naon anu lebihna. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 220. Wa tas'alunaka 'anil yatama qul islahul lakum. Khair wa in taqalibuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nyata di antara sekieu para sahabat naraskeun ka Kanjeng Nabi tentang yatim, nyata tentang harta anak yatim. So Kanjeng Rasul rek Kanjeng ngamaslahatkeun lah supaya naon dina kaya sae jeung lamun teh mah ayeuna anjeun bercampur gaul jeung eta anak yatim maka jadikeun lah eta teh naon ikhwan aranjeun. Atana deui pirang-pirang dulur aranjeun. Wallahu ya'lamu mufsida jeung ari Allah eta uningan kanu nyieun karusakan minal muslim tinimbang ieu kaberesan. Nah kalau sakitu jadi bebeujeuh kitu nya. Urang ulah dikeun ka istilah teh memakan harta barang haram, bahkan harta anak yatim. Bahkan hadis anu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antaranya ayat 7 gitu. Anu perlu urang sadaya dijauhan di antawisna sirkul
sirik Allah Subhanahu wa taala, saterasna sihir, saterasna makan barang riba, saterasna diantawisna akluna di dia ngadahan